A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala sareng parantos dadawuh ieu Syekh fihi dina masalah teu kakurungna Allah ku hukum syara tentang ilmu ilahiyu. Ilmu ilahiyu teh ilmu bangsa pangeran, artina ilmu nu berdasar wahyu. Ari nu nampi wahyu saha para anbiya. Para nabi dina nalika nampi wahyu rupi-rupi numutkeun anjeunna para nabi teh sigah nu repot di mana nampi wahyu kubrag aya nu dugikeun ka ngagoler. Eta ya panan dina sejarah kurang dibaca waktu Kangjeng Nabi nuju tunggang onta lungsur wahyu eta si onta nabi kanaon kadeprek berat berarti naon teh wahyu teh kitu rajik mang wahyu nu di ditu dibeturengat kira sok urang gotong kumaha eta. Emang berat kitu wahyu berat kumaha berat ngan beratna lain hartina kiloan-kiloan kitu diderek diwartoskeun cenah. Sababut tija'il anbiya'i ala zuhurihim inda nuzulil wahyi alaihim. Ari nu jadi sabab ngagolerna para anbiya. Terkapar intija itu nyangigir ya. Nyangereng gitu mah. Hah? Tuh, ngagedebut we lah. Ngagubragna para anbiya ala zuhurihim kana tonggong tu kana punggung-punggungna kana pungkurna maksudna duwikeun ka ngajarengkang ngagubrag ingda nuzulil wahyi dina nalika lungsurna wahyu alaihim ka aranjeunana. Begitu turun wahyu teh pan gedebru Kangjeng Nabi ge nuki ka nyuung eta pan geuningan cenah duwikeun ka ngadegdeg pertama kali Kangjeng Rasul nampi wahyu teh pana ngadegdeg tidak bisa menguasai dirina turun ti Guha Hiro lumpat langsung ka bumina ka Siti Khadijah langsung kan ngagentraan simutan kami sieun meureun kitu lah ngebrehkeun we saking hebatna wahyu kitu ngageder efek teh lungsur deui wahyu nuju kitu teh ya ayyuhal muzammil nu disimut cenah kitu Allah gitu saking hebatna naon wahyu numawi para anbiya dina nalika dilungsuran wahyu teh seperti tidak bisa menguasai kana dirina gitu. Atuh ngabanggarubrag we. Naon cenah teh sababna teh eta annal waridal ilahiyah alladzi huwa sifatul qayyumiyah bahwa sesungguhnya sanyanyana anu sumping ti pangeran anu sumping ti Gusti sesuatu yang datang anu bangsa ka pangeranan artinya sesuatu yang sangat berat sesuatu anu sumping ti Gusti nu Maha Suci alladzi huwa sifatul qayyumiyah yang mana ini teh adalah sifatul qayyumiyah. Wahyu itu sifatul qayyumiyah. Sifat qayyumiyah teh kumaha sifat anu tumetep dina zat Allah yang tidak membutuhkan kepada si A si B. Anu mandiri itulah istilahna. Anu tumetep anu jumeneng dina zatna Allah. Kan wahyu itu sifat kalam. Nah, sifat qayyumiyahna Allah. Iya
di mana-mana cenah idza ja'ahum di mana-mana sumping ya wahyu ka para anbiya tah istaghalla ruhul insaniyu maka sibuk ruh kamanusaanana nyawa kamanusaanana di mana datang sesuatu anu berat anu hebat gitu kan maka ruh insanina dia sibuk gitu katungkul tina naon ya katungkul cul antadbirihi tina ngurus eta ngana ngurus anjeunana jongjon we dengan wahyu sumping anu agung ya poho budak bener teh orang inget baheula nu zaman sok aya misbar budakna leungit gini dina misbar teh sok aya nu kitu kunaon ece budak leungit nah kamana saking ku indahna ningali saha ningali si oma dina naon jadi hartosna kapincut eta cacakan sakitu eta mah buahna naonan atuh ieu mah sumping wahyu kumaha ya istaghalla ruhul insani an tadbiri tidak bisa ngurus kemanusiaan anak itu ruh oge teu bisa ngurus ruh sabab gitu falam yabqa lil jismi maka tidak ada yang tersisa lil jismi pikeun jisim pikeun awak eueuh nu nyesa keur eta awak saha man siapapun yahfadzu alaihi anu ngajaga manehanana pan Allah teh memberikan kekuatan ka urang jadi leungit eta kekuatan nu ngajaga kiamahu kana hudangna mana deui wala qudahu jeung kana diukna teu bisa da eueuh hartina kesadaranana itu kan hilang di mana geus leungit ya ngudupruk kitu sabab ieu seruh insanina ya nuju sibuk ya kemana ya nampi eta wahyu tak usah kitu paroja'a cenah maka kembali atuh ya si insan non ila aslihi kana asalna maka kembali atuh para nabi ge ila aslihi kana asalna naon asalna wa huwa lusuquhu bil ardi antal jeung taneuh aslina jelema teh antal jeung taneuh kitu tak lamun aya jelema ngangkang tina taneuh maka nu kitu naon jurig yo kedeprek beuki deukeut rapet jeung naon teh tah taneuh matak eta onta nu dilinggihan ku Kangjeng Nabi kedupruk jadi deukeut jeung naon teh jeung taneuh teh antol jeung taneuh tangkal korma anu sumujud ka Kangjeng Nabi naon kumargi di lungsuran wahyu kudu pruk gitu kan tah kitu cenah oh eta jadi di mana-mana jelema geus deukeut ka Allah pasti deukeut kana taneuh cek urang teh atuh kitu mah ulah ka deukeut ka Allah bisa kaburu pae sia mah kumana wae deui kitu cenah Allah wa tala fi dzalika sareng manjangkeun masalah anjeunna dina masalah eta wa qala fihi sareng anjeunna dadawuh deui inna ma kana al hayawan alladzi yamshi ala batnihi pastina bukti al hayawanu hewan alladzi yamshi ala batnihi anu leumpangna teh ku beuteungna eta ad'afu min ghairihi leuwih lemah daripada yang lain naon sababna ongkoh orai teh boga peurah keur cicing korosak datang kadenge gedeblug leumpang jelema buru-buru naon lumpat naon sababna orai teh boga suku di sini dijejek kitu kan leuwih lemah sebenarnya mah tapi tibalik urang ge begitu gok orai urang nu naon nu sieun kalah kabur jeung direk dipaehan padahal sunat kan maehan orang begitu rek dipaehan teh jual anu nyarek tong sia bisi jin ari sia kos nyaho we saha teh
Sing ingat hayawan hewan makhluk hidup anu lempangna ku beuteung itu lebih lemah daripada nu lainna. Naon pangna leuwih lemah, naon pangna leuwih hina? Liqurbihi min aslihi, karena deukeut kana aslina. Asalna ti mana? Kabeh makhluk kan asal dari tanah, bener teu? Ari asal dari tanah nu pang dekeutna kan taneuh itu pang lemahna kitu. Oh, paingan jelema diciptakeun ku Allah fi ahsani taqwim, make jurung kuno ngajangkungan, bener teh? Eta nukeun ka jangkung gitu. Nah, eta teh dimuliakeun ku Allah teh, dipaparinan kakuatan. Sok tingalikeun. Sapi walaupun gede sukuna sabriji? 4. Gajah sukuna sabriji? 4. Gede oge sukuna sabriji? 4. Jelema nu badag sukuna sabriji? Anger we 2. Bener teu? Bari beutungna geus melenung hareup. Anger we naon? 2. Jeung bisa langtung ge deui. Tuh. Biasa ditakwim jelema. Kitu cenah tah. Sekali deui. Innama kana pastina bukti al hayawanu hewan alladzi yamshi ala batnihi ayata anu lempangkan dina beuteungna teh eta ad'afa min ghairihi kitu, leuwih lemah tibatan anu dina alasanana liqurbihi min aslihi, karena deukeut kana asalna, alladzi anhu anu tina eta asal takunu bukti manehanana aya tidinya ayana teh pan tina taneuh tah jol we ayeuna kieu logika dan falsafahnya. Wa kullu hayawanin ba'uda an aslihi, setiap makhluk hidup anu jauh tina asalna komo bari ngangkang kumaha eta naqoso, maka dia berkurang min ma'rifatihi tina ma'rifatna, tina nyahona manehanana bi aslihi kana asalna. Jadi lamun beuki jangkung beuki teu nyaho di asli si hayang apa? Oh kitu beuki luhur teh beuki jangkung teh beuki jauh kan tina asalna, asal kan tina taneuh, matak nu jara rangkung mah para lontong grafek teh mah. Iya pancek iya mah. Wa kullu hayawanin ba'uda an aslihi gitu. Setiap hewan, setiap saat anu makhluk hidup anu jauh tina asalna naqoso mim ma'rifatihi bi aslihi, dia itu kurang mengetahui kana aslina bi qadri martafa'anhu, ku saukuran jangkung manehanana. Beuki jangkung beuki teu nyaho kana aslina gitu. Cek ieu mah kitu. Loh, anu bika kitu nya kitu we. Kitu we tuh. Allah taro, apakah kamu tidak tahu? Nah ente teu nyaho al marid anu gering. Sok tingali anu gering. Nu gering. Lama rudda ila ajazihi, ketika manehanana dibalikeun kana kaapesanana. Tadi mah kan bisa lompat keur gering teu bisa. Bener teh? Ngagoler beuki rapet adek deukeut kana naonna teh? Kana taneuhna teh. Dibalikeun we kana kaapesanana, sok tingalikeun. Wa dha'ufa jeung manehna teh lemah. Ditoel oge, ditoel irungna oge. Cicing masih anu elan we ka aing, baheula pan si anu elan ka aing, aing rek ditoelan, aing mah maneh moal naon-naon. Tah lemah. Kumaha eta? Kaifa tarahu dha'ifan miskinan. Kumaha sih? Katingalina ku anjeun eta lemah, eta miskin. Miskin ayeuna mah nu gering pek kabehanana ge. Sanajan loba duit, miskin. Bener teu? Duitna mah loba ratusan miliar, ratusan triliun ngan gering geus teu bisa ngarenghap. Coba kira-kira kumaha?
Coba kira-kira kumaha miskin siapa mah teu bisa ngagunakeun boboga kabogana. Lain kabogana wungkul jeung bobogana lagi teu bisa digunakeun. Miskin rugi atuh kitu mah. Tah lianna aslahu karana sanyanyana aslina ieu jelema ya aslina teh asalna teh kumaha eta hakama alaihi ngahukuman ka manehanana lama qaruba minhu ketika manehanana deukeut tina eta aslina jauh weh kapanggih we nama aslina mah kitu euy jelema teh nu gagah teh ayeuna mah teu bisa lumpat teh aslina mah geuningan teu bisa naon-naon aslina mah tah kitu urang teh lain batur ieu teh saha urang ngacacang so teh ayeuna bisa ngomong coba lamun geus teu bisa ngomong erek ngacacang aya nu ngonang pidato moal ditarose geus teu ngajawab ngabigeu we geus poho ka ditu ka dieu kumaha lemah. Jadi ketika manusia teu damang eta teh artina kudu jadi peringatan aslina teh kitu. Alah aya nama tur teh leklo ningan leumpang teh nebikeun kararampeolan baheula ge panan keur orok teu leumpangnya. Lemah. Coba lamun urang boga budak borosot budak jo langsung lompat komo langsung naik kana motor kira-kira kumaha? Wah cilaka jog keung we ieu budak saha cenah paling kitu berenang jol disangkana ge buat ting siang ngaji ka saha cenah jol kitu nyebut teh nah jol ngaji ka saha sagala rupa tuding we ka urang ngaji ka mangajiwan cenah tah gitu. Tsumma idza syafa wastawa tuluy di mana-mana cager atau dibacana ke idza syufiya tsumma idza syufiya tuluy di mana-mana dicagerkeun manehna wastawa jeung jejeg deui qaiman bisa nangtung deui kitu wa ba'uda jeung jauh deui tahuluna teh an aslihi tina aslina tina taneuna teh jauh deui jauh kumaha tafarra'ana jol kumulungkung we jol jurung kunung gagah euy aing nya kitu har emang nu si lain gagagahan teh jol asa maneh teh we jol rasa maneh deui we poho teh nu kamari teh poho efek teh ka pangeran ge jadi naon deui poho wa tajabbaro jeung tajabbur tungtungna teh pan jol takabur wadaa jeung ngangkeuh we manehanana ngaku alquwata kana boga kakuatan tuh aing boga kakuatan jag-jag deui ayeuna euy cenah kitu cek nu hudang gering alhamdulillah euy jag-jag deui ta ieu teh jag-jagan balik deui nu aing yeuh nu aing cenah kitu emang nu ente lain panitipan eta mah titipan ti saha KBG titipan we mata kade ulah kumaha oh tuh ku paramek aing jag-jag deui emang nu paramek nu masyaallah kitu jadi kumaha atuh langkahna farrajulu maka hari nu disebutkeun jelema mah tah ieu rek ngabejaan ieu ya hari nu disebutkeun jelema teh nu kumaha atuh tah nu disebutkeun jelema teh mangkana ma'allahi fi hali sihhatihi kahalihi fi maradihi wa maskanatihi nu disebutkeun jelema mah teu weleh terus we manteng ka Gusti Allah dia berada beserta Allah boh dina tingkah sehatna cara keayaan manehanana dina tingkah geringna dina tingkah miskinna wa ajazihi jeung dina nalika apesna kitu we terus tah nu iman mah di mana gering kakara inget ka saha ka Allah
eta teh nu iman biasa. Tah nu iman jelema mah reker gering reker sehat kabehanana ge nyaho ieu teh nu saha nu Allah. Ari urang sok asa nu urang wae nepikeun ka tungtungna barang nu geus dibikeun oge asa nu aing we tungtungna teh kitu. Kumaha ieu teh sok urang mere motor ka budak sia nu aing cenah kitu lin apaan eta dibikeun ge ka budak cacakan ka budak oge beja heula we ka saha tinggal komo meureunan ayeuna eta ti mana maneh boga calana alus pamere ti Mang Dayat teh naon nu aing cenah eta teh har kumaha ieu kabehanana oge ya rek nu cager rek nu boga rek nu gering rek anu teu boga kabehanana teh nu disebutkeun jelema mah sarua selamanya beserta Allah. Naon cenah? Selamanya beserta Allah. Hartina sautak saeutikna sagala rupana kumaha Gusti we. Jadi cager lain nu urang. Atuh gering oge lain nu urang. Urang jag-jag lain nu urang, sagala lain nu urang nu saha nu Allah. Ari urang kudu kumaha tuh titipan ieu teh ti Allah, maka urang kudu bisa ngagunakeunana, kudu bisa miarana sabab ieu teh titipan ti saha? Ti Gusti Allah kitu. Mikir atuh Nurdin. Hees we ente mah kumaha teh. Da tuh da ieu teh batagor teh nu aing nepikeun ka tungtungna teu ngaji. Aduh. Tah masyaallah. Kitu cenah sakali deui naon cek tadi nu disebutkeun jelema mah parrajulu. Ieu kesimpulan anjeunna ieu teh dawan anjeunna ya. Nu disebutkeun jelema itu mangkana ma'allahi fi hali sihatihi kahalihi fi maradihi wa maskanatihi wa anjazihi. Jelema mah reker sehat, reker gering, reker jag-jag, reker lemah, reker boga, reker teu boga, kabehanana teu eureun atina manteng ka Gusti Allah jeung teu eureun ngarumasakeun lemah di payunan Gusti Allah. Selamana oge da urang mah dikitu di kieu kabehanana ge lain kumaha urang teh kabehanana ge kumaha Allah. Jadi atuh tah hebatna para nabi, hebatna para jalmi-jalmi pilihan Gusti teh kitu. Para nabi, para rasul mah panan eta teh bikeun ka disebatna ge maksum. Naon atuh rek saluhurna kumaha oge tetep teu jauh sareng sahana. Sareng Allahna rek jadi raja, rek teu jadi raja, tetep we sareng saha? Sareng Allah. Ari urang karek jadi RT sakedeung oge. Tah nepikeun ka haram jumaah. Nah jadi kitu ya teh kumaha ya teh. Tah ulah kitu. Tah kitu cenah. Jadi we kapangi urang teh saha nya ari kieu. Urang teh saha teh ari kieu nya. Jelema lain kitu aing teh tah. Palebah kitu mah ieu rumasaan keneh oray, rumasaan keneh kadal nuju moyan. Sumping Mang Irman eta kadal daripada ditegur ti heula mending keneh manehanana miheulaan naon meulih miheulaan lumpat pan kitu lian sawios abdi ti payun we beulenyeng lumpat jeung nyumput di eta dikersakeun teh padahal cek urang teh naon aing teu boga maksud ka maneh nya nah isin we isin kitu ngarumasakeun makhluk Gusti teh kitu tuh masyaallah. Mudah-mudahan jadi ilmu keur urang sarerea sakitu heula. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanika Allahumma